Abdi Nur Aima Julpah di kelas 11 IPA 2 bade tembang pop Sunda nyaeta Manuk Dadali sareng Pupuh Kinanti. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang, meberkeun jangjangna bangun kaya karingrang, kuku naring goes rajeng pamatukna ngeluh, ngapak mega dari hiberna karik nyuruh. Saha anu bisa nyusul kana kandangna, gandang jeung papentang kaya bandinganana, dipika dinir dipika serat bisa sama, kaya karangkan kasian leber wawanana. Manuk dadali, manuk panggagahna, berlambang sakti Indonesia Jaya. Manuk dadali, pangkakor carana, resepna hiji, rukun sakabehna hirup sauyunda tara pahiri-hiri. Selingpitna teinggis belapati, manuk dadali ngandung sinoka sinatria, persatu mana bangsa di negara Indonesia. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang, meberkeun jangjangna bangun kaya karingrang, sukun naring goes rajeng pamatukna ngeluh, ngapak mega dari hiberna karik nyuruh. Saha anu bisa nyusul kana kandangna, gandang jeung papentang kaya bandinganana, dipika dinir dipika serap bisa sama, kaya karampan kasian leber wawanana. Manuk dadali, manuk panggagahna, berlambang sakti Indonesia Jaya. Manuk dadali, pangkakor carana, resepna hiji, rukun sakabehna hirup sauyunda tara pahiri-hiri. Silingpitna teinggis belapati, manuk dadali ngandung sinoka sinatria, persatu mana bangsa di negara Indonesia. Budak leutik bisa ngapung, babaku ngapungna peuting, nguriling ka kalayangan, neangan nu amis-amis, sarupaning bumbuahan, naon bae nu kapanggih. Budak leutik bisa ngapung, babaku ngapungna peuting, nguriling ka kalayangan, neangan nu amis-amis, sarupaning bumbuahan, naon bae nu kapanggih. Ari berang ngagarantung, pinuh tina dahan kai, disarada patembalan, nu kitu naon